panen. Alhamdulillah rezeki mah jeung dahar mah. Nempo indung budak duh karunya babat benangan sakieu. Nempo indung budak Niswati Rizkla kaeng kideung kieu duh. Atuh teuing geus rowa. Tapi alhamdulillah rezeki mah ya we sakeun dahar mah. Sayang teuing hirup kuas batut bukre segala aya mobil balata imah mewah. Duh kumaha tinggi carana urang. Ieu teh. Oh, asa aya bener ditu kolot cenah pananyaan. Batur mah sukses gitu. Pelajaran lah disampeurkeun ka ditu sugan yang di dan nu kawasan. Membuat iya gitu segala zaman atau lah penyebaan disampeurkeun ka tuh ditanyakeun sugan wae aya jodohna teh. Punten, Kang. Maaf, punten ieu teh bering tumaros ai kasepuhan sujantan panorosan paling mana nya? Pamit telepat mah eta bah. Diga nama bah. Punten. Mangga be kalebet. Punten pait aduh bering tumaros. Mohon. Ada di dieu teh kakuping cenah abah teh lah rada biasa kasohor gitu namanya. Bede teh bade naroskeun hoyong siga batu. Sok atuh cali heula. Ka dieu cali heula sok. Bayu. Nah. Kumaha ieu teh kumaha maksud teh kumaha? Ieu teh kieu aduh geus hirup rikuh bosan sangsara. Nya. Yang siga batur ieu teh geus hirup sangsara bosan lah intina nama gitu tah. Nya, nya. Terus yang siga batur bukreh sagala aya mobil aya imah kalau pemajikan leuteuk gitu tah. Teu. Dah kuring mah teu bisa nanaon atuh, Pak. Ih mana wae ya tadi kobul nu kawasa nu maulas mas itulah mana bae dikobul gitu. Ya, Pak. Jadi intina mah Bapak teh arek neangan kabeungharan gitu. Tah gitu saresna mah tah eta ngores gitu. Tah kieu nya. Da kuring mah sakieu kaayaannya. Nya Lamun neangan kabeungharan mah teu sanggup. Ye, Pak. Abdi ngerih ngasih sarannya. Mohon. Lamun neangan kabeungharan kudu kanu beunghar nanyakeunana. Tingali ieu imah kuring atuh, Pak. Bener hayang beunghar. Nya. Usaha sing getol, nya. Mohon. Sing rajin. Ya. Pokona mah semangat. Da eta Pedung anak eta pasti eta pedung anak. papanggih tau. Hapunten ya Pak. Mohon. Pituahna sareng sarana dipemudahan di kubur kawasan. Dah, amin. Mangga tong. Sing getol usahanya. Insyaallah mudah-mudahan aya Dah, gitu. gitu. Ah, mangga uing we. Mangga. Aing majal mah teu waras. Hayang beunghar nanyakeun ka urang. Subuh syariat urang ge kieu. Dasar